أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kanu telat jodona ulang ngaraoskeun hina malah kedah bahagia sabab jauh tina dosa. Jodoh pati ejeng bagja eta aya nu ngaturna anging Allah nu kawasa urang kantun ikhtiarna supados deet jodona tong lirentina ngadua sing yakin dina manana eta syarat ijabahna penta ka Allah Ta'ala dina sabada salatna barengan ku ikhtiarna insyaallah kenging jodona. Pamika pendak jodona penta ka ibu ramana datangan ka aranjeuna sok bawa ka uakna sabab cinta nu leresna lain ngan ukur lisana dibarengan jeung manahna teu kaluarna hukumna lamun bener urangnya sok atuh geura ditika ulangan janji serapa ngado nambahan masalah ngado nambahan masalah.